Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra dongeng Sunda anu dipihormat ku simkuring nuju di mana we lenggihna haturan lujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun hanca carios anu katunda sabaraha dinten kapengker. Nyaeta carios silat anu judulna Jawara Tatar Galuh. Kalanna dinten ieu teh nincak di bagian ke-88. Pamunggi wae anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan. Tiasa ngajanten pamubramana kanggo sakura anu ngadangukeunana. Kalayan mugia para wargi salawasna dina kawilujengan aya dina panangtuan kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir sehat batin beri ginulur kabagjan tan wates uwanganna. Ieu carios mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda. Mangga para wargi wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Goblok sia kempot dasar keep apu ku awewe wae make sieun pantri oge sia anu panghayangna eta awewe dasar goblok si damu anu keur kahudang amarah jadi mupus keuyang ka baturna omong-omonganna kasar garihal sukuna teh jerak buat ku keheuleun ka si kempot. Pek wae maneh rek neruskeun tarumah kula marik mawa si Darjo bisi lobating keluar getih bahaya sanggeus ngucap kitu si kempot langsung ngahudangkeun si Darjo saterusna kabur ti eta patempatan. Kempot goblok daguan aing si damu anu tadi susumbar majarek mahena wangsi antukna mah milu kabur nuturkeun si kempot. Tapi teu pohoeun kana kadaharan anu ngagogoler teu jauh ti manehna. Langsung dijingjing kalayan ngabretek lumpat nyusul si kempot. Sebab manehna oge teh nama geus sempat depoti tadi keneh an dasar garong si gadunya we jago sanggup nandana wangsi nandasana wangsi. Padahal ukur kapangaruhan ku amarah anu ngabebelah. Ai nempo baladang kabur mah manehna oge jadi moyongkod ka hudang kasieun. Hari garong aredan siga nu nyawe luhur ku pangabisa. Adi haji aja mah kalah kamilih kabur. Sanes para garong edan pada kabur nyaina wangsi masuk di ke warung. Rek neruskeun daharna anu tadi kaganggu ku tingkah polahna para garong cunihin. Nyai teh sawios-wios nu boga warung hari weus-weus sampeurkeun nyaina wangsi bari nyodoran cai herang. Manehna kacidahari bangeunana sabab nyaina wangsi ukur sorangan. Sedang para garong aya 3 urang bari kacidagarangna. Alhamdulillah ibi teu kunaon abdi mah. Nyana wangsi imut leleb sabab geuning nu boga warung teh kacida melangeunana ka manehna.
mun ibi manusia nyaina dipaehan tah pragarong edan teh nu boga warung ka cidang ibadeuna ka pragarong anu tadi datang ka warungna manehna panujuan pisan lamun nu jaraha teh tadi dipaehan ku Nawangsi bi punten panggentoskeun kadaharan geuning nu ieu mah tos mawur sigana ka Badung tadi waktu salaman jeung si Garong Nyai Nawangsi pesen di kadaharan sabab anu tadi mah geus aur-auran dina meja. Kacaritakeun si Kempot, si Darjo jeung si Damu. Tilu urang Garong anak buahna Ki Barja anu kabur alatan eleh tarung jeung Nyai Nawangsi. Sadatang-datang ka saung kebon pangreurehan maranehna langsung tinggal bari haruha-hareho saterusna langsung ngagolkeun si Darjo anu cidra alatan tarung jeung Nyai Nawangsi aya naon ari maraneh jeung deui si Darjo boloboran getih kieu Ki Barja lain deui ngaranjugna sabab anak buahna pada mulang dina kayan sigan oleh tarung padahal ukur ditah meuli kadaharan tiwas katua kula tarung jeung saurang awewe teu nyangka eta awewe teh luhur elmuna kula tiluan teu walakaya si Kempot langsung ngabejakeun kajadian untuk mibak ka maranehna pangna nepi ka ayaan siga kitu ari sia panku aing oge geus diwawadian ulah nyieun kaributan sabab urang can apal ka ieu wewengkon teu bepuguh ngadon ribut ceuk awewe peda kumaha Ki Barja lain deui amarahna sabab anak buahna teu ngadenge kana pepelingna si Darjo katua ngadon rek nyulik eta awewe peda geulis maksudna rek dibawa ka dieu si Kempot langsung nyalakeun si Darjo sok sanajan kasalahan teh aya di tiluanana tapi emang si Darjo anu pangnegtreugna ning sia kalah nyalakeun aing kapan sia oge sarua hayang si Darjo muncereng ka si Kempot manehna teu ngeunaheun disalahkeun ku si Kempot meugeus sia teh kabeh oge goblok cek aing oge montong hieun kaonaran pan keur aing diteangan hayang ka awewe mah neangan we kana sok ngajual diri loba ieu urang teh keur aya di wewengkon anyar lamun nyarin ieun kaributan matak picik kelakaeun kana pamaksudan urang Ki Barja langsung ngagelandang anak buahna sabab ku aya ributan anak buahna bisa ngajadikeun gangguan kana tujuan manehna Hampura katua ulah saparakan teh emang salah antukna tiluan berarti purungkut saterusna minta dihampura ka gegedugna untung masih ingatkan hakaneun aing geus lapar Ki Barja langsung nyokot puntelan kadaharan saterusna nyelebek dahar sabab tadi emang manehna keur nungguan dahareun urang tunda heula rombongan Ki Barja nu keur dalahar urang malikan deui ka Nyai Nawangsi anu harita oge sarua keur dahar basa Nyai Nawangsi rengse daharna keplus aya dina asup ka warung tilu urang lalaki deui nganu ieu mah jol wabuheun wae ka Nyai Nawangsi Nyai geuning kaleresan tepang di dieu mana ari Jang Santanu horeng anu karidat anu karek asup ka warung teh Ki Geledeg Ireng sanggeus ngajajabkeun dudunganna langsung neangan warung kadaharan kabeneran tepung jeung Nyai Nawangsi
Geuning emang multi mana mang teh nawang si galeh ge ngabagiakeun ki geledag gireng sabab ki geledag gireng teh balda santanu dina mangsa ngabasmi gorombolan si Samernyawa. Pugu emang teh wangsul ngajajab juragan Sasmita nanging di tengah leuweung dicegat begal katiwasa nyai balad mang pada cidra artos juragan Sasmita dicana kabur. Ki geledag gireng terasa-asa deui langsung nyaritakeun kajadian anu kalaman ku dirina. Sebelum Nyai Namangsi lain batur. Nyai Namangsi teh geus wanoh ka dirina oge ka juragan Sasmita. Piraku mang nganggo kawan ku begal. Nyai Namangsi mane ngajenghok sebab geledag gireng teh lain jawara samanea. Nyai Namangsi ngarasa heran ku ceritaan-ceritaan ki geledag ireng. Rombongan garongna sanes jalma-jalma biasa. Manehna rombongan Ki Barja lanceuk sapaguron si Samernyawa. Anak buah emang lain tandingna, opatanana teu balakaya. Ki geledag ireng terus sacarita ngeunaan balad-balad Ki Barja. Garong kahot anu keur neangan santanu jeung si Kalong Hideung. Sanes kitu nu tadi ka dieu ngadon ngariweuhkeun rek maksa abdi. Nyai Namangsi jadi boga kacuriga ke garong tadi anu ririweuhan jeung manehna. Sabrek sarua jeung keterangan Ki geledag ireng. Ke sabaraha urang nyai? Ki geledag ireng curinghak manehna jadi panasaraneun kana beja ti Nyai Namangsi. Sabab asa ku kabeneran pan kajadian ka manehna oge can lila. Jadi bisa wae eta garong teh aya lumantung ka lebah dieu. Punten ngasola sakedap parwargi sakantenan simkuring seja ngiring emutan ka parwargi anu kaleresan nuju ngadahungkeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Tiasana super simkuring meda dilakon enggal dina kalejengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube parwargi. Kalian mugia tong hilap like-na oge komentarna. Atur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Tilu urang mang elmuna lain lumayan. Satadina mah ngadon meser kadaharan, tapi bet kali lebih rek nyulik abdi.
Antukna sanggeus tarung sadayana pada kabur. Nyai Nawangsi ngasacentrekeun jalma-jalma nu tadi campuh anu jajaten jeung manehna. Tilu urang garong anu elmuna laluhur. Tilu urang moal lepat deui pasti eta teh romo anak buah Ki Barja. Sebab Ki Barja dibaturan ku tilu urang anak buahna. Kalian salah saurangna ka kupingna mah boga ngaran si Kempot. Geuldeug ireng boga keyakinan pasti anu tadi nyeun ulah ka Nyai Nawangsih teh garong anu ngarbut duitna Juragan Sasmita. Laras mang salah saurangna ngabogaan ngaran si Kempot. Nyai Nawangsih mastikeun yen nu tadi nyeun kariuhan di eta warung teh moal salah deui rombongan garong anu tos ngabegal rombongan Ki Gledeg Ireng. Lah kadalah lamun kitu eta rombongan Ki Barja teh teu jauh ti dieu. Kedah enggal ngamartos nang Jang Santanu Nyai. Margi Ki Barja elmuna kacida saktina. Ki Gledeg Ireng ngarasa yakin yen rombongan Ki Barja teu jauh ti tempat. Sebab maranehna can apaleun wewengkon anu disabana. Jadi pasti moal jauh ti jalan-jalan liwatan urang lembur. Ayeuna mah sok wae mangna tuang heula. Engke urang taluntik rombongan Ki Barja teh aya di mana. Lamun tos kapendak urang rebut deui artos Juragan Sasmita. Nyai Nawangsih kalah ngajak Ki Gledeg Ireng neangan rombongan Ki Barja. Sabab Nyai Nawangsih karunyaeun ka Juragan Sasmita. Sakedahna mah ngantosan Jang Santanu Nyai. Margi Ki Barja lain jalma samanea. Sok sanajan emang teu nepi ka citra, tapi di dayang hareupan manehna emang aya dina kasulitan. Ki Gledeg Ireng hariwangeun, lain teu percayaeun kana kamampunan Nyai Nawangsih. Ngan Ki Gledeg Ireng boga keyakinan yen Ki Barja elmuna kacida luhurna, karasaeun waktu tarung jeung manehna. Kang Santanu mah bami teu dinten ieu pasti dinten enjing teu saya di dieu. Panpangna abdi ka dieu oge wirejangjeun di bumina Mairoh. Tapi kanggo naluntik rombongan Ki Barja mah teu kedah ngantosan Kang Santanu. Nyai Nawangsih mere jawaban ka Gledeg Ireng anu matak greug-greug. Nyai Nawangsih anu ayeuna geus beda tangtungan sepak terjangna dina wujud si kalong hideung geus jadi sabieur hiji. Elmuna kacida luhurna. Teu langkung Nyai mak mah ngiringan wae. Ki Gledeg Ireng antukna satujuan kana ajakan Nyai Nawangsih. Sabab manehna oge apaleun yen Nawangsih teh elmuna saluhureun manehna. Jadi teu kudu mangmang atawa hariwang. Paso sore Nyai Nawangsih jeung Ki Gledeg Ireng miang rek maluruh di mana ayana rombongan Ki Barja. Sabab cek pikir maranehna Ki Barja moal jauh ti pelemburan. Pasti sumalindungna di saung-saung huma anu geus sepi. Sabab maranehna can apaleun ka wilayah anu keur disorangna. Wanci liwat magrib Nawangsih jeung Ki Gledeg Ireng manggihan saung kebon. Sanggeus dipariksa bisa dipastikan yen rombongan Ki Barja teh tadi reureuna di eta saung. Buktina loba daun cau patulaya urut bungkus sangu. Jeung aya getih dina paluku saung. Sigana getih anak buah Ki Barja nu tadi tatu akibat sabetan bedog Nawangsih. Nyai sigana rombongan Ki Barja teh tadi ngadon reureuh di saung ieu. Ngan
urang ayeuna kudu ka mana neanganana. Ki Geledeg manggih laratan tapi bingung neruskeun lakuna. Sebab ini ngibarja teh pasti geus lila bari teu puguh ka mana. Ki Barja sureng mang nuju milari Kang Santanu sareng si Kalong Hideung, tapi can apaleun kana kayan ieu wewengkon. Janten ceuk abdi mah pasti lumampahna moal wanian jauh ti ieu jalan. Nyai Nawangsi boga pamanggih dumasar kana katerangan Ki Geledeg Ireng. Ceuk pikir Nyai Nawangsi, neangan Ki Barja mah kudu mapai jalan bari susulumputan. Mohon leres Nyai, nanging urang kudu rencepan ulah waka nembongkeun diri. Ki Geledeg Ireng sapamadagan jeung Nawangsi, ngan lamun lempang napai jalan secara terang-terangan pasti kapanggiheun ku Ki Barja. Kieu wae mang, abdi bade jadi si Kalong Hideung. Abdi bakal ngudangkeun ilmu ngahampangkeun awak. Janten bade nalungtik ti luhureun tatangkalan, sedeng emang mah nalungtik ti handap. Nyai Nawangsi antukna ngabagi-bagi tugas supaya nu diteanganana kapanggih bari teu kanyahoan ku anu keur diteanganana. Oh moh Nyai, emang ngiringan kade wae sing atos-atos ulah sologoto. Ki Geledeg Ireng ungeuk nyanggupan bari ngawadian Nyai Nawangsi sangkan hati-hati. Sebab Ki Barja teh lanceuk sapaguruan sisa merenyawa. Jadi lain jawara samanea pasti ilmuna moal jauh ti sisa merenyawa. Sanggeus babaramian jeung Ki Geledeg Ireng, Nyai Nawangsi alias si Kalong Hideung langsung jumurlat tembus popoek peuting. Awakna kokolebatan tina dahan-gadahan deui. Awakna bangun hampang. Pundah pindah ditangkal ka tangkal bari ngareretan sabeudeureuh tempat. Sedang Ki Geledeg Ireng terus kataipan nyuai-nyuaikeun rungun anu tingrung gunuk. Panonna terus ngareretan sabeudeureuh tempat. Sugan aya sanghuma anu suni. Urang tunda heula nyaritakeun Nyai Nawangsi alias si Kalong Hideung jeung Ki Geledeg Ireng. Urang malikan deui kana kayan Ki Barja jeung anak buahna. Sanggeus dalahar Ki Barja buru-buru ngajak kingkah ti eta saung. Sabab ceuk pikirna bisa anu nyusul rek neangan maranehna. Lain sieun tapi ngajaga sangkan ulah waka diriweuhan. Ki Barja ngarasa ambak nyedek ku tingkah pola anak buahna anu geus nyieun ributan sabab bakal nimbulkeun kariweuhan. Sedang tujuan manehna rek malurus Santanu jeung si Kalong Hideung. Jadi ributan anak buahna bisa ngaganggu kana tujuanana. Ceuk pikirna bisi kaburu kadengeun ku Santanu jeung si Kalong Hideung nu antukna hese rek manggihanana. Sanggeus alam gaganti ku peuting, Ki Barja ngado nyiruruk di sanghuma anu geus teu diurus. Manehna boga niatan rek ngadon ngendong di dinya sabab barek dengan pangreurehan sejen can apaleun di mana kuduna. Tambatiri semerenan nyeun durukan hareupeun saung. Sarterusna ngandona heureut cai anu kabener di eta saung aya teko paneuran cai. Malahan manggih gula jeung kopina. Atuh rombongan Ki Barja teh ngarasa bunga. Uka beneran euy, ieu saung teh nyesakeun kadaharan. Sok jeung kopi barudak. Deungeunna mah itu aya petakal sampe sigana geus beutian. Rabut we euy, terus belenu dina durukan. Ki Barja keur nomplok dina kabunga.
Reureuh di saung humanu jauh ka ditu ka dieu bari manggih kadaharan. Sanggeus kopi siap beluna geus asak ngan celebek we Ki Barja ngahenggoy belum sampe bari nyurupeut ci kopi panas. Nya Ki Guru ku asa kabeneran eureun dieu saung. Anak buahna ngahaminan kana ucap-ucapan Ki Barja. Da maranehna teh keur lapar, rek buru kalembur neangan kadaharan dihula ku Ki Barja. Sabab cenah bisi keur diintip-intip ku warga alatan anak buahna nyieun keributan. Kebeneran untung urang mah di tempat anu merenah. Mun maraneh teu nyieun polah riributan mah pan urang bisa hees jeung dahar di tempat anu merenah. Dasar sia mah teu garablek otak dar kelah nyieun ributan. Geus kaluhan urang teh keur aya nu diteteangan. Ki Barja masih keheuleuan ka anak buahna. Sabab naon dilakukeun ku anak buahna jadi nyulitkeun ka manehna didangguning neangan musuhna. Ampura Ki Guru, kula sapara kanca moal wani deui nyieun tindakan anu salah. Si Kempot ngarasa salah, manehna jadi teu ngeunah teh ku guruna. Satadida mah sugan anu diopen ku manehna teh ukur we biasa. Ari pek maranehna sasat dengar cadas. Keun we nu geus mah, nu penting mah urang ayeuna loba duit. Sanajan pian pangijeung di teangan, tapi urang teu rugi sabab jadi loba duit. Ki Barja teu kabapanjangan sabab hatena kauberan ku duit anu lain saeutik. Duit anu meunang garampas di juragan asma teh saenong matet kalian enongna teu ulah didekeman ku manehna. Urang mulang wae atuh Ki Guru, sabab kakaraeun urang menang duit anu loba, engke geus nyalse ka dieu deui. Si Darjo boga pikiran hayang balik, sabab ceu pikiran pasti maneh oge kabagian eta duit. Pan meureun bisa ngadon ngebubungah diri meakeun eta duit di tempat balacuran. Sia mah Darjo kalau ngajak balik. Engke balik mari geus puguh manggi kapastian ngeunaan santanu jeung si kalong hireung. Ki Barja ngabangi si Darjo anu teu puguh ngajak balik. Basa Ki Barja keur ngarobrol jeung anak buahna, ujug-ujug aya anu merelek kana hateup saung. Sada aya anu ngawuran ku keusik. Ki Guru, sada anu ngawuran saung, moal jurig mah kitu. Si Kempot hariwes-wes ka gedugna sabab kadengen ku manehna aya anu ngawuran hateup saung. Euy ku aing oge kadenge. Nya pasti na jurig da manusia mah eueuh. Keun wae jurig mah da moal aya jalma paeh ku jurig ieu. Ki Barja nganyakeun kana ayana nu ngawuran saung. Sabab kumanehna oge kadengeun anu merelek kana hateup saung. Tapi aya ku aneh, sanggeus saungna aya nu ngawuran ku keusik, teu pupuguh Ki Barja jeung 3 urang anak buahna ujug-ujug merelek heuai. Saterusna ting gedebluk ka sarean. Saterusna ting gedebluk ka sarean dina palupuh saung. Malah si Darjo mah langsung ngagol dina taneuh teu jauh tina durukan. Ngusek langsung tibra siga aya nu nyirep. Emang sabenerna roman Ki Barja teh kakeunan ilmu sirep anu dilakukeun ku si kalong hideung.
para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Jawara Tatargaluh bagian ke-88 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atan nepi pageto manawi urang dipareng umur panjang tiasa ditepangkeun di dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar pangampura bilih cariosan-cariosan sim kuring kurang menjemakeun atanapi seulepatna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.